Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak kelas 2, kumaha damang? Alhamdulillah, mugia barudak sadaya aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah barudak urang tepang di dinten ayeuna. Dinten Kemis kaping 22 April 2002 hiji. Sapertos biasa urang sate acan ngawitan diajar urang ngadua ti payun. Doa sate acan diajar sarang-sarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah barudak ayeuna teh urang teh tos dinten sabaraha barudak puasa teh? Dintennya mohon dinten 10 dinten ka-10 Ramadan. Nah, kumaha puasana lancar sadayana? Mudah-mudahan barudak sadaya lancarnya puasana tutug dugi sabulan penuh. Amin. Alhamdulillah Ibu ngahaturkeun hatur nuhun pisan kangge barudak anu atos kamari ngintunkeun voice note-na tanapi videona ngeunaan kakawihan sareng fotona nu ngeunaan ngajawab pananya. Hatur nuhunnya. Nah nu teu acan pisan ngintunkeun tugasna mangga Ibu masih ngantosan. Nah urang teh ayeuna teh tos aya dina akhir bab dina akhir pangajaran dina bahasa Sunda. Nah insyaallah amun saatos beres pangajaran ieu urang bade ngayakeun kuis atanapi lah nya tapi ngangge kuis jiga kamari. Oke. Nah kangge pelajaran dinten ayeuna urang bade ngabahas molahkeun kakawihan sareng maca dongeng. Di dieu aya molahkeun kakawihan. Jadi molahkeun kakawihan teh nyaeta barudak dicoba dipraktikkeun gitu. Sanes ngan saukur nyanyi hungkul sapertos gitu di dieu aya naon dami sabatur-batur molahkeun kakawihan. Nah, jadi dibarengan ku gerak gitu teh sapertos oray-orayan. Nah, terangkannya dina gambarna oray-orayan nah eta teh salian ti dinyanyikeun dikawihkeun eta oge dipraktekkeun mangana mangga bisi bade ieu mah anu tiasa we nya tapi mudah-mudahan sadayana tiasa. Nah ken kirim videona ka Ibu video ngawihkeun oray-orayan sareng praktekkeun gitu. Kangge salajengna urang ka maca dongeng. Di dieu aya dongeng ngeunaan bangkong sombong. Nah Ibu bade nyaritakeun saalit we nya. Di sisi balong loba sato anu ngadon imah-imah. Nyarieun liang di dinya. Anu matak lamun repeuting tehnya di dinya sok rame di sarada. Komo peuting harita mah keur hade poena. Sakadang bangkong teu eureun-eureun kang kengkong patembal-tembal sorai jeung sato nu sejena. Kaos anu patarik-tarik. Keur ngeunah-ngeunah tatembangan bari diuk dina daun tara teh torojol sakadang kadal nyampeurkeun ka sakadang bangkong. Pok sakadang kadal ngomong, "Pangapunten sakadang bangkong, tatembanganna ulah tarik-tarik teuing." "Naha? Imah-imah kuring. Rek kitu rek ieu nya kumaha kuring we atuh?" Cek sakadang bangkong teugeg. "Lain kitu, anak kuring keur geuring. Perlu istirahat, tapi ayeuna teu bisa sare lantaran kagandengan ku sora anjeun." Cek sakadang kadal teh. Nah, salajengna. "Eta mah salah sorangan atuh. Naha make hayang boga imah deket imah kuring. Apa nyaho kuring mah unggal peuting oge sok tetembangan."
Maksud kuring teh lain nyaram tetembangan. Ngan penting ieu mah sapenting weh tetembangana ulah di dieu. Nya teu bisa atuh mun arek oge anjeun jeung anak anjeun anu indit di dieu. Ngadengi omongan sakadang bangkong kitu, sakadang kadal henteu nembal deui. Manehna balik sup kana liangna, teu bijil-bijil deui. Nah, ari sakadang bangkong teras bae tetembangan malah siga anu ngahajakeun. Nepi ka teu kanyahoan yen ti tadi manehna keur diintip-intip ku oray cai sagede leungeun budak. Gep bae sakadang bangkong teh disamber ku oray. Teu bisa hojah deui. Sakadang bangkong anu sombong teh ayeuna mah teu bisa tetembangan deui. Da tuluy diteureuy buleud ku oray teh. Nah, sakitu dongeng ti ibu mah. Ibu hoyong barudak ekspresifnya. Ekspresif teh nyaeta jadi amun sorana bangkong kumaha, mun sorana kadal kumaha, terus sorana narator kumaha kitunya. Ibu jantenkeun ieu tugas, tugasna nyaeta video maca ieu atanapi voice note maca dongeng ngeunaan bangkong sombong ieu. Terus dikintun ka ibu via WhatsApp. Nah, kangge dinten ayeuna mah sakitu hungkul panginten. Naon we tugasna? Nu kahiji molahkeun kakawihan nyaeta mraktekkeun kakawihan oray-orayan. Tapi eta anu tiasa nya misalkan anu di bumina seueur rencangan, tapi amun misalkan ibu abi mah da tebir rencanganna tarebih nya wios atuh teu kedah oge teu nanaon. Tapi maca dongeng mah wajib kedah dikempelkeun. Boh eta mangrupi voice note na atanapi video macana mangga ibu ngantosan. Nah, sakitu we panginten, hatur nuhun parhatosanana barudak sadaya. Jaga kesehatan ya barudak. Semoga puasana lancar. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.